jelema tukang ridit atawa tukang zina tapi bagus babacaanana, tukang judi misalnya tapi paseh babacaanana, menang dipakai imam. Urang ngamakmumna kadinya sah bae, sah bae. Malam minggunya naman terus di hotel subuh ngimaman teu naon. Sebab urusan sahma sapira urusan fikih, urusan fikih teman tenan naon masalah. Jadi asal rapih syarat jeung rukuna urang ngamakmum kanu kos kitu sah bae. Ngan batin teh aya teu narima, nurani teh teu narima. Sebab ruh mah fitrah suci, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ruhani teh suci murni, nu mantak resepen jasa kanu suci kanu murni. Sanajan jelema tukang judi tapi ka ahli ibadah mah resepen bae, ka kiai resepen bae. Tukang korupsi ka kiai mah resepen bae, komo ka kiai Golkarna akur cak geura jeung aing ka henteu nurani mah teh lain kitu. Tetep nyana ge nyeungseurikeun pamarentah DPR anu sok sugak-sogok sok bura-bere ka kiai eta di jero hatena mah nyeungseurikeun nya jasa kitu bae eta kiai. Geus kitu teh nurani nu berangkat nu nyarita. Eta teh bisa dibohongan ketika aya imam Jumat kamari keur poe Minggu mantes azhar nyana ngawasitan main bola. Aju Jumat jadi imam, hate teh teu narima ku sial-sial teuing ya imam aing tukang wasit. Ai babacaana mah rapi. Hati teu narima sebab daon cak hate teh hayang amat imam teh anu murni nu bersih. Geus lamun nyaritakeun fikih mah atuh sah bae asal dodna buleud bae. Nyana belajar bae ka ditu ka Ki Humaidi atawa ka ditu ka Muammar dodna buleud sah bae. Tapi nurani mah teu betaheun dipingpin kudu kitu teh. Lain kieu asana imam mah kuduna kamari jadi wasit, priwitna ge dibabawa ku nya. Jadi imam teu ngeunaheun. Komo ieu nu ngridit, komo teman nu sok mabok, nu sok zina dan nu mantak lobalah di lembur teh huru hara leuletikan akibat teu dipake karesep akhlak imam. Lain soetik kama lain di Tangerang bae, di Garut, di Tasik, di Bandung selalu aya huru hara. Si lingkungan masjid teh teu betaheun mun diimaman ku si eta. Padahal mah masyaallah babacaanna rapi luar biasa. Pakaianna ge ya Allah ya Rabbi, sorbanna ge ngangsar. Kahandap ngangsar. Tapi teu betah barang ditanya-tanya eta teh anu kos gitulah cenah akhlakna di luar ieu tanurani nu berontak. Mantak ge wayahna bae ka urang-urang lembur, ka ustad-ustad anu kira-kira bakal jadi huru hara ngimaman teh maningan mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri, yang penting pesongonnya cukup. Teu narima hate eta mah urusanna hate eta mah lain deui hitam. Jelema embung Jumat di lembur sorangan aing mah pindah bae lah ka lembur nu hiji deui. Kunaon mang teu meunang henteu kula deuk di dieu bae cek cenah. Ieu mah teu meunang lantaran ninggalkeun lembur kajen kumaha Allah bae ja Allah nyahoeun. Ih sia bapan ieu dibejakeun jak Allah. Lain teh mah jak kiai. Teu bisa ditahan, teu bisa. Kakek mang aya naon gitu mang. Lah, beres cenah. Kunaon teu beres sih imamna. Kunaon tuh gede hutang ka bank.
kula ge gede hutang jeung jenna teh saruana tuh heuh manya kula sarua jeung nyana teu kula mah dulu teu bisa tah hate teh nolak bae nolak bung di imaman kuno kitu teh tuh aya ustad bagus jasa rapih jasa babacaan ge jeung hebat deui mun mimpin tahlil lagi kabelah dieuna kapanggihkeun ngabonceng urang Lampung sial-sial ting imam aing eta aduh kunaon jadi kieu imam hate teh tah mulai nyana nu neuleuh ngabonceng si mbak urang Lampung berontak hatena embung aing di imaman ku jana nurani mah itu bisa dibobodo kajen ku kumaha ge tuh hese bae lah aing mah kiai eta resep aing sebenarnya mah bagus ramah tamah aju makrodna aju kunaon tuh nyana ge gendengan bajeng Zaki aing teresep biasa ge ku aing bangunna disumbang nyana ku Zaki eta nurani tamata nurani padahal mah teu ngarobah kana makrod teu ngarobah kana nanaon tapi nurani rusak anu nyalahkeunna nurani deui geus bae eta mah hese diomeanana tah mah kos kitu cak kiaina salah naon atuh aing teh teu salah nanaon ajubun disidangkeun deuk kumaha nyidangkeunana ya aing salah naon makrodnya bagus atuh aing masa kieu mah atuh pernah apan aing eta musabaqah duaan juara kadua aing berarti aing asup nominasi jagana teh tah eta teh hese lamun ku urang disidangkeun lah teh si babarengan jeung Zaki ai soal babarengan mah tuh naon kitu naon salahna teh mah urusan aing teh mah teu bisa disidangkeun tapi nurani tetep teu narima tah eta mah wallahu alam teh mah kos kitu bae mentek ge urusan batin mah teu kanyahoan ku jelema kasalahanana nu nyahongan Allah tapi efek daripada penyakit batin ialah nurani masyarakat bakal teu narima nurani masyarakat bakal ngambe bauna kurang kumaha kiai keur can jadi mui hebat jasa barang jadi mui ditaringgalkeun robah naonna coba ieu terobah setik-etik acat ilmu malah tambah ku ari mah jeung ke pemerintahan mun nyarita leuwih luas manehanana wawasanana ditambah ku wawasan nasional wawasan dunia makrodnya mungkin tambah ilmu beuki tambah tapi di sekelilingna embungeun ngaji kanyana hese nyidangkeunana lantaran naon nuranina golbuna terlalu cinta karena jabatan cinta karena dunia sementara Allah tersepen jasa kajeleban lu cinta dunia cinta jabatan nurani masyarakat dibere embung ambe-ambean batina teu hayangeun bau alabatan tai kotok deuk kumaha nyidangkeunana coba ayo di Cisoka tah aya hiji kiai hebat jasa ku ari teh di ajian di pasar Kemis loba jasa loba lain hiji barang asup kamui teh di arajian jancan paeh ieu di Belaraja ji di Keronjo tuh coba bae geus ieu nu aya di urang bae sarua nu di Bandung ge nu di Garut nu di Tasikmalaya aya kiai hebat jasa di Bandung luar biasa pangajianana ge sup jadi mui hiji-hiji mufarokoh teu daekeun deuk kumaha nyidangkeunana tah mah nurani tah mah tah ieu kula ngabejakeun teh kos kitu teh masalah nu waqiah jelas nyata kos kitu geus janana atuh teu meunang marah kunaon sia teh rek ngararaji ka aing teu meunang marah masyarakatna teu bisa ditanya kunaon sia embung ngararaji teu bisa kurang kumaha si eta ilmuna teu bisa dikitu-kitu lantaran batinna aambeunana lain ambe seungit atuh urang we lamun aya jelema teu resepen ka urang aambean batin urang ge kanyahoan ku urang ih si eta ngaliuk bae ka aing asal ka aing we teu resep geus pegat komo ieu ka Allah tah kitulah caritaan ulama-ulama salafus shalihin
caritaan para aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala nu mentak engke deulekeun geus maotna begitu maot moal aya nu zarah boro-boro batur ka kiai model kos gitu anakna ge boa ingeteun buah henteu iya sebab teu nyambung jeung Allah nu urang resep jarah sote nyambung ka Allah yang kolot cenah ieu mah neuk di tukang geuni mah bae di kuburna abeh babari zarah nyanana ge wasiat kubur ku sia tukang geuni mah deulekeun coba ulah-ulah batur emakna pamajikan anak moal ingeteun ayo heuy abah sia mah ieu maot bulan ieu heueuh nya geus kaliwatnya teh ingeteun sakitu ge di juru imah omong di lowong di ditu naon eta nyanana teu nyambung jeung Gusti Allah subhanahu ta'ala teu bisa disalahkeun tah eta lah jadi kesimpulanna pertanyaan nu tadi mun aya imam kredit aya imam teu mabok sah bae menurut fikih los para ka imam ai betah mah boga imam kos kitu los besi engke jana jadi imam deuleu di kantongna besi lain susur ke priwit trit kemenang sarakaat nyana trit kena offset aduh jadi salah nyana lagi juru akriut gimana jadi ke offset cekedat Masya Allah ikir carita batin batin dijejakeun sote ieu geus sararese jasa teu maksud sunggang singgung teu supaya jelas teu bisa dibobodo durani urang boga pamajikan bae asal lain deui ieu pamajikan gaing servisna ku beda aya nun ieu karasa ku urang ngomong henteu naon tapi karasa nurani teh ngambeuk naon ieu oh renganan biasa dibere duit henteu kanyawan tah ieu mah ja duit dicukup pakaian dicukup dapur dicukup tapi kok beda bae ieu rarasan geus sabulan lain deui nah kapanggih di SMS Masya Allah aya rayuan gombal di luar ya Gusti Allah ning kutunggu jandamu waduh macem-macem ieu saha sial gua ini pedang diasah gua ini sia paingan ka aing lain heuy ieu aya kutunggu jandamu ieu teu karasa bae tah nurani Allahu a'lam.